rangkaian di lapangan, kurang langsung wae nyambung ka reporter anu aya di lokasi. Hatur nuhun Safira. Kanggo terang langkung jentre ngeunaan program Bank Sampah di dieu, abdi parantos sareng salah sahiji pengelola bank sampah, nyata Kang Arif Budiman. Lujeng sonten Kang. Santan Kang. Kang punten. Abdi bade tumaros. Sebenarnya tiraha program bank sampah ieu mimiti diadegkeun Kang. Amun mimitina ayana program bank sampah di Moljus 08 di RW 08 ieu teh panginten ngawitan teh tahun 2023. Upina ta bulan Juli tepat. Eta awal mulana aya bank sampah di dia. Gitu Kang. Salajengna abdi bade tumaros oge Kang. Kumaha proses pengelolaan runtah di bank sampah ieu, khususna di bank sampah Moljus. Kangge pengolahan sampah mah nya eta we ke bank sampah mah kan awal mulana terbentuk teh karena keluh kesah ti masyarakat anu panginten sampah teh diseueur pisan di bumina teh tah. Ku ayana program bank sampah teh cik kurang cobi kumacarana nu tadina sampah nu dibuang hungkul kumaha jadi atos tah kangge wargi nu misahkeunna tah. Wargi nu misahkeun teh teh janten nabungkeun ka bank sampah. Nu tadina botol plastik nu dipicen ka TPS teh janten langsung dikumpulkeun ku warga terus dikembangkeun ka bank sampah ke amun tos kekampel seueur atosna mangga warga nu bade nyandak atosna mangga nu bade tabungkeun kangge ibaratna kangge THR mangga nya panginten kumaha wargana tapi nu tadina sampah nu dibuang sia-sia janten atos tah kitu Kang. Janten aya mangpaatna. Aya mangpaatna pisan bank sampah teh. Nah bank sampahna organik anorganikna nu kalau bank sampah kan organiknya siga botol plastik siga kaca atau botol kaca eta ke dikembangkan ke bank sampah ke ditukarkan kana artos gitu manfaat namanya karaos ku warga mah. Salajengna Kang, upami di bank sampah Moljus runtah naon wae anu paling seueur dikempelkeun ku warga. Nah amun sampah nu seueur dikempelkeun mah siga dus botol plastik sisa minuman nu siga botol-botol kemasan tanya eta nu seueur pisan mah komodi amun nu kos-kosan ya kos-kosan mah nu seueurna teh nu botol minuman nu plastik kangge tan sok makanan GoFood tah sok aya minuman tah nu plastik tah eta dikempelkeun kantong kresek lagi dikempelkeun da eta ge aya jadi atos amun di bank sampah mah tah terus nya paling serem eta sih nu botol plastik sareng dus nu sisa belanja paket atau naon nu said ali teh dikempelkeun tah eta nu seueur nama di warga RW 8 mah gitu Kang. Pami mungkin bete disebatkeun mangpaatna kanggo jasa janten Atos artos. eta nu paling karaos Namun abdi ge bade tumaros Kang. Selain janten mangpaatna kanggo dijadikeun artos, bank sampah ieu ngagaduhan mangpaat lain teu pikeun warga sabudaya. Amun manfaat lain sanes eta nya manfaatna ka sampah nya eta ngurangan sampah teh Kang. Jadi amun sampah untuk kota Bandung asalna sabaraha ton nu ayana jadi kieu kan ayeuna jadi ngurangan tah nya sampah teh nu kerana dibuang ka TPS Sarimukti ayeuna jadi ngurangan. Alhamdulillah ngabantos ku kota Bandung nya wilayah sampah nu wilayah sekitar teh eureun ku runtah jadi teh kan suntah pisan seueur pisan nya amun teu dikelola mah tah ku dikelola ku bank sampah ku buruan sae nu tadina organikna dikelola ku buruan sae jadikeun pupuk nu anorganikna jadi bank sampah jadikeun artos eta nu kana sok ku warga mah nu tadina bikin sampah ibaratna samingguan sakali satilu trisedaeun enak mung trisedaeun tinggal residu nu dibuang ka TPS Sarimukti gitu Kang. Sekarang terakhir ya Kang, abdi gaduh pertanyaan. Sebenarnya kumaha proses ngolah runtah organik jantan pupuk? Nah amun di buruan di RW 8 kesasna amun ngelola sampah itu kita ada program namanya teh gaslah. Gaslah teh petugas pemilah sampah nanti sisa sampah organik yang sisa makanan sisa apa-apa tuh dikumpulin di warga terus nanti diambil sama petugasnya nanti diolah sama tim di buruan saya kita punya dua buruan saya buruan hiji sareng buruan dua tangke dikelola nanti cara nanti namanya komposter tangke komposter dikumpulkan ditimbun ke diolah dikelola tangke terus 3 bulan sampai 3 bulan sampai ke 4 bulan teh terus jantan pupuk terus jantan kompos namanya diangkat jadi pupuk gitu organik namanya. Panginten sakitu Bapak hatur nuhun pisan kana waktu sareng kesempatan anak. Siap atuh. Dilajeng deui ka rekan abi. Baik, salajutna ayeuna abdi nuju sareng salah sahiji warga anu ngarasakeun dampak ku ayeuna bak sampah ieu. Punten Ibu, abdi bade nanyakeun kumaha pendapat Ibu ngeunaan ayeuna bak sampah di lingkungan ieu. Mohon numutkeun abdi ayeuna ke bank sampah teh mawa pengaruh nu sae teh janten pikeun warga sabab lingkungan janten langkung bersih sareng warga langsung sadar karena pentingna ngolah runtah
Selain teh eta runta oge tiasa dijual, tiasa ngambil penghasilan gitu neng menurut abdi mah. Salajengna abdi nuju sareng akan Enceng nu mangrupakeun pengelolaan TPS Jibrik. Di dieu abdi bade tumaros ngeunaan kaayaan di TPS ieu. Nu kahiji abdi hoyong terang sabaraha ton sampah nu diasupkeun ka TPS ieu unggal poena. Aya sakentana 5 ton, aya 6 ton lebih, itu kadang lebih lah itulah. Baik. Soalnya di warga masuk. Salain teh eta, naon pangaruh tumpukan sampah kana lingkungan di sabundaran TPS? Udara, bau, dampaknya gini lah. Ini keadaannya air yang mengalirnya yang air itu aja. Oke. Baik, hatur nuhun pisan Bapak kana waktu sareng katerangan anu parantos dipasikeun. Mugia informasi ieu tiasa janten pangaruh pikeun urang sadayana. Salajengna urang balik deui ka Safira di studio. Nuhun hatur nuhun kanggo laporana. Mugia ku ayeuna program Bank Sampah ieu masyarakat tiasa langkung sadar kana pentingna ngajaga kebersihan lingkungan sareng ngurangan runtah dina sapopoena. Sim kuring pamit undur diri, hatur nuhun parantos sian